Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 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 sampurasun. Hi kids, how are you today? Kumaha barudak daramang? Wilujeng sumping dina acara Calakan Bahasa Inggris episode munggaran. Now we are going to learn English. Danget ieu simkuring Teufi Amalia seja ngawanohkeun kosakata bahasa Inggris pikeun ngembangkeun kamampuan dina bahasa asing nyaeta bahasa Inggris. Dinten ayeuna urang kawitan diajar bahasa Inggris ngeunaan babagian awak. Today we are going to learn about part of body. Mangga urang kawitan ti bagian awak nu luhur nyaeta aya mastaka. Mastaka bahasa Inggrisna head. Pami dieja ku bahasa Sunda H E A D. Pami dieja ku bahasa Inggris H E A D. The head. Please repeat after me. The head. Mangga tiasa diucap ulang sesarengan. The head. Once more. The head. Salajengna hair. Nyaeta rambut. Hair. Hair. Pami dieja ku bahasa Sunda H A I R. Pami dieja ngangge bahasa Inggris H A I R. The hair. Once more. The hair. Sakali deui. The hair. Rambut ayana dina mastaka. Tah dina mastaka aya naon wae nya? Dina mastaka aya soca. Bahasa Inggrisna I. Hiji soca I. Dua soca iced. Pami dieja dina bahasa Sunda E Y E. Pami spelling dina bahasa Inggris E Y E. The eye. Once more. The eye. Sakali deui. The eye. Pami dua the iced. The iced. Repeat after me. The iced. Well done. Salajengna di hadapan soca aya pangambung. Pangambung bahasa Inggrisna nose. 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 Pami dieja ngangge bahasa Sunda N O S E. Pami spelling atanapi dieja ku bahasa Inggris N O S E. The nosed. Repeat after me. The nosed. Sakali deui. The nosed. Salajengna aya lambe. Lambe bahasa Inggrisna lips. 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 Pami dieja ku bahasa Sunda L I P S. Pami dieja ngangge bahasa Inggris L I P S. The lips. The lips. Once more. The lips. Salajengna aya waos. Waos bahasa Inggrisna teeth. 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 Pami dieja ngangge bahasa Sunda T E E
T, H. Pami spelling dina bahasa Inggris. T, E, E, T, H. The teeth. Once more. The teeth. Sakali deui. The teeth. Well done. Salajengna dina lembet lambai aya ilat atanapi letah. Bahasa Inggrisna tongue. 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 Pami dieja dina bahasa Sunda T, O, N, G, U, E. Pami spelling bahasa Inggrisna T, O, N, G, U, E. The tongue. Once more. The tongue. Sakali deui. The tongue. The next part of body aya naon deui nya? Aya damis. Damis bahasa Inggrisna cheek. 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 Pami dieja bahasa Sunda C, H, E, K. Pami spelling dina bahasa Inggrisna C, H, E, K. The cheek. Repeat after me. The cheek. Sakali deui. The cheek. Kahandapna aya gado. Gado bahasa Inggrisna chin. 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 Pami dieja ku bahasa Sunda aya C, H, I, N. Pami spelling dina bahasa Inggrisna C, H, I, N. The chin. The chin. Once more. The chin. Good. Kumaha barudak? Tos tiasa ngucapkeunana? Tah, ulah kamana-mananya barudak. Sakedep deui Teh Ufi Amalia baris nyarengan dina acara Celakan Bahasa Inggris.